hadiah besar. Disangka nak main judi bisa benghar, nu puguh mah balangsak nepi ka modal. Jalma jaman kiwari hirup nang ngipi, sok ngahontal nu puguh moal ka tepi. Segala rupa hayang ngadadak jadi, mungul capek halal haram teu paduli. Omong kosong main judi bisa benghar, loba bukti harta beak lengkah sasar. Mun geus nyanduk sirah jangar asa bencar, zaman susah cilaka ulah disiar. Neangan mah kasalamatan keur jiwa, beki deukeut jeung nu di luhur, sugan mah aya jalan kaluar. Ulah keur sulit dipersempit beki ribu, budak gendut diuk dina karung hukum, dina sumut samutut bari jeung hitut, bolak balik nulis nomor kode buntut. Beki lila eta nomor beki pabaliun, riweuh dina otak hayang gera-gera benghar, kaedanan ku jumlah hadiah besar. Disangka nak main judi bisa benghar, nu puguh mah balangsak nepi ka modal. Jalma jaman kiwari hirup nang ngimpi, sok ngahontal nu puguh moal ka tepi. Sagala rupa hayang ngadadak jadi, mumul capek halal haram teu paduli. Bahaya guys. Omong kosong main judi bisa benghar, loba bukti harta beak lengkah sasar. Mun geus nyanduk sirah jangar asa bencar, zaman susah cilaka ulah disiar. Ulah jamoman jalma jaman kiwari hirup nang ngimpi, sok ngahontal nu puguh moal ka tepi. Sagala rupa hayang ngadadak jadi, mungul capek haram ge bae lah. Silakan. Haya awewe zaman ayeuna, ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi, segala hayang siga lalaki. Cenah emansipasi, bari utek na teu ngarti, bisnis perang penting, bisnis naon duka teh teuing. Salaki na diima ngajaga tulang panto, anak diasuh cukup khusus terjeng bambu. Hayang mobil mewah, gabelaan jadi runtah. Ngarepkeun bisa laki, cenah mah teu cukup wae. Emas berlian rencem, ngaku bati cenah bisnis, padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak. Awewe nu kitu lain awewe modern, tak bisa daging benci tentukan jagal, nganut emansipasi keluar tina aturan, montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat.
suster jeung babo. Hayang mobil mewah, gabelaan jadi runtah. Ngarepkeun ti salaki, cenah mah teu cukup wae. Mas berlian rencem, ngaku bati cenah bisnis. Padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak. Awewe nu kitu lain awewe modern, tak bisa daging benci tentukan jagal. Nganut emansipasi keluar tina aturan, montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Kasep umur satepa ka dokter spesialis kulit jeung duraring. Teuing kunaon, teuing aya naon, nararaneh jaman edan ku araraneh. Budak awewe geulis umur satepa, sore-sore ngantri di dokter kandungan. Teuing kunaon, aya naon, nararane jaman edan ku ararane. Cek beja di jurig eta budak lalaki teh kasogot parabot bati ulin peti. Cek beja di jurig eta budak awewe teh bareuh pada harap bati ulin peti. Mata barudak ulah osok ulin peting, sabab peting loba jurig nyiliwuri. Bisi ti belesek, tuluy dikekesek, malah teu jarang nu ngaplek digegel virus. Kasep umur satepa ka dokter spesialis kulit jeung duraring. Teuing kunaon, teuing aya naon, nararaneh jaman edan ku araraneh. Budak awewe geulis umur satepa, sore-sore ngantri di dokter kandungan.